Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dina waktos ieu urang sadaya bade ngawihkeun hiji kawi Sunda anu judulna Manuk Dadali anu diciptakeun ku Kang Sambas Mangudika. Masak ngapung luhur jauh di awang-awang, beber kenjang nganga bangun kayak karindang, sukun narang luas rejung aman kita ngeluh, ngapak tiga bari hiberna tarik nyelung. Saha anu bisa nyusukan datang-tangan, rendang jempol tentang gaya banding handangan. Pipik serang kutak sama, kayak karangan kasihan bebel wawangan. Manuk dadali, manuk panggagahna, berlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali, pangkat koncarana resepna hiji, rukun sakabehna, hirup sauyuna tarap ahiri-hiri, siling pikanya teu inggis bela pati. Manuk dadali ngandung silokasin natria, kesakuna bangsa di negara Indonesia. Hampunten bilih aya kalepatan anu dihaja atau napi nu teu dihaja. Oge tong hilap kange like, komen sareng subscribe.